Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parinarsa tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh. Dina dongeng Sunda nu genah pernah oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring sajam midangkeun deui hanca dongeng Sunda nu katunda dinten kamari anu janten judul Sugendon episode ke-18. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbaberah kana mana. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong tingkan waktu sayu urang dangukeun sesorangan kumaha jucungna ngeunaan Sugendon episode ke-18 teh. Yuk mangga. Si Sugendon kasarean dina kursi sisieun meja anu dina luhurna teh aya sampe meunang alat ti leuweung Cipakojot. Teu haja-haja si Sugendon sare dina kursi teh. Nyameureun manehna katunduhan oge lalungse tas tadi adu jajaten jeung grup si Bentar. Si Sugendon sare dina sarena teh manehna teh ngimpi manehna aya di leuweung Cipakojot tempat manehna papanggih jeung aki-aki anu minta tulung ka manehna. Nah, urang buat jadi lalampangan di leuweung Cipakojot. Asa-asana mah urang teh tadi mah jeung deui nah urang-urang cek si Sugendon ngagarandang manehna teh. Kayaan di leuweung Cipakojot saperti biasana ngan anu bedana teh wancina beurang ieu mah sedangkeun manehna tadi mah dina kanyataanna mah peuting-peuting eta waktu teh. Naon da suluh teu tuh urang loba keneh. Naonnya balik jadi kieu bu tadi sena deh. Aduh cek Sugendon nempo kana sukuna karasa batu nu katincakanna teh ini karasa kana suku ai geningan main teh tadi sena. Aduh nah bisa tadi sena kieu got balik ya teh. Cek Sugendon ngagedik mana teh leumpang arek ninggalkeun leuweung Cipakojot. Tapi can ge acan kana 20 lengkah teh mimiti manehna nangtung ngadadak aya di eta leuweung teh. Tekung silila aya angin gelebuk nebak karah manehna. Angin naon ya kadang-kadang ngagelebuk ya. Tekung silila celugedeg dia hareupeun si Sugendon aya aki-aki anu harita minta tulung ka manehna. Aki-aki anu Sugendon mah teu apal yen eta aki-aki teh anu ngageugeuh di leuweung Cipakojot rajana anu ngageugeuh di leuweung Cipakojot. Aki-aki eta anu ngaran sabarna mah Raden Madahapi nyerenge bari neuteup kana beungeut si Sugendon. Raja ujang Masila panggih dong akinya. Hayo ujang cari keula di dinya.
cek Aki Madhapi bari nunjuk kana arah kai anu teu jauh tina tempat manehna nangtung jeung si Gendon. Sugendon unggek nurutkeun kana pangajak Aki Madhapi. Sanggeus dariuk Aki Madhapi jeung si Sugendon. Pok Aki Madhapi teh anu ku si Sugendon anu encan dipikeun nyaho eta ngaranna nu aslina Raden Madhapi. Ai Sugendon mah apalna mah geus we nyebut Aki-aki anu panggih di leuweung nyahona kitu. Pok Aki Madhapi teh omong ka si Sugendon. Ya sebenarnya mah teh lain ngagagu salik maneh lain teh sebenarnya mah Ake teh kaji teh kabejaan ka maneh yen engke jalan hidup maneh bakal loba ku bantang pake una nya eta dan tawisna teh salah sawiosna teh anu kamali nu kalandapan ku hidup yang Gendon. Gitu cek Aki Madhapi bari nyekel janggotna ngusap janggotna. Sugendon ngadengi omongan Aki Madhapi sama da kitu rada ruas oge kreung mah teh. Nah itu si Aki teh ngobrol kaos kieu. Punten Aki maksud Aki teh kumaha abi teh terang leres sih kamari teh abi adu jajaten jeung anu ngaranna si Ajat jeung si Roni Aki. Nah tadi abdi adu jajaten oge jeung grupan anu ngaranna grupan si Bentar anu jumlahna teh aya kana 5an Aki. Tah ayeuna teh abdi teh bingung maksud Aki teh kumaha Aki cek Sugendon malik nanya deui ka Aki Madhapi. Jang Gendon sabenerna mah hilaing teh kamali teh tadi kalek ngamimitian. Sabenerna mah ya bilih Ujang Gendon teh apal mah matak Ujang Gendon bisa kana ilmu silat teh ku Aki dibere ilmu teh Ujang teh dibere ilmu pangawaluh kana silat. Tah ayeuna Aki ge sabenerna mah teu nyangka yen jalan hidup teh bakal loba ku nya samodelna adu jajaten anu ku hidup kalaman kamali eta jeung si Ajat jeung si Roni jeung anu ngaranna si Bentar eta engke bakal aya deui anu leuwih ti anu geus kalandapan ku hidup jang. Tah Aki teh maksudna teh ka dieu teh asup kana ngimpen hidup teh elek ngabejan hungkul. Ujang teh kudu leuwih ati-ati deui ngalengkah soalna engke mah kahalupna bakal loba anu teu leuseup ka Ujang. Tapi anu teu leuseup teh anu jalahat hungkul. Lamun anu balageuna mah
lelesep ka ujang teh. Dah ku kituna ujang teh ku aki teh ayeuna teh erek diajarkeun deui ilmu silat. Aki rek ngajarkeun dia ilmu silat dina ngimpi ieu. Maksana mohon anu tadi kok aki disebatkeun anu ngaraan jeung bacang pake bu anu terus bakal aya cobaan jalan hirup anu bakal tumeba ka sim kuring mah nya abdi ge terang aki tapi maksudna teh diajarkeun ilmu silat kumaha aki apanan ieu kan mimpi kan oke abi monokna bakal lami atuh aki cek sugendon manehna teh bari araga-araga kaget oge karena caritaan Aki Madhapi model kitu anu rek ngajarkeun ilmu silat deui ka si Sugendon. Tanya ujang mah udah hariwang. Waktu nu lila nu kalaman di dieu mah ulah disaluakeun dinu ayamnya tak di dieu bisa mang poe-poe mang minggu-minggu sedangkeun ujang mah salik normal ayeuna teh ujang teh keur salik ujang mah salik moal lila moal ujang normal we anggal ujang teh ngan aki mah elek ngajarkeun ilmu silat deui nambah deui kana kasakten ilmu silat anu bakal ku hidup bakal dicangking teh maksudna teh supaya engke ka hadapna ujang teh henteu lieur henteu pula teuing kana ngalawan musuh-musuh ujang anu lek jahat ka ujang gitu maksud aki teh. Cek Aki Madhapi ngomong teh kos gitu bari anger ngusap-ngusap janggotna anu geus barodas. Gitu laras ya teh mah moal janten aya pamimisana ieu mah lami abdi teh diajarna moal aya kana sami sareng di alam nyata terus gitu ke cek Sugendon masih kene teu yakin karena ucapan Aki Madhapi yen waktu anu bakal disorang dina alam ngimpi manehna. Aduh untuk pamirsa bakal beda jeung anu di alam nyata mah nya atuh tangtos nya hojang dah ayeuna mah hayu ulang waktos nasib pamirsa cak urang tuna heula ngeunaan Sugendon episode dinten ayeuna enjing urang teraskeun deui sareng sim kuring tepang dangu deui sareng sim kuring mangoleh dina dongeng Sunda keneh anu geunah pernah oge tumanina. Hapunten pisan kana samudaya kalapatan cariosan sim kuring anu masih keneh amatiran keneh pamula keneh maklum sim kuring mah masih keneh amatir keneh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga